Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qodar tinu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangu keun sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judul Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana kasih Oded sabatur-batur anu mana harita maranehna parantos aya di sisi lembur nyatana rek ngajalankeun kajahatanana anu tayalian rek ngarampog ka kadang warga eta lembur. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Sok kumaha maraneh we atur kadinya. Tapi keke heula, ieu mah beut kawas lembur anu didatangan ku dewek jeung si Jupri kamari. Lantaran dewek apal keneh kana jalana lamun teu salah tuh belah ditu aya kebon jahe. Teu jauh ti dinya aya warung. Harita dewek duaan eureun samaladahar heula. Bener hade datang ka lembur ieu mah. Sabab basa dewek ngaliwat memang loba imah anu aralus. Ya alus atuh lamun kitu mah Oded. Tangtu maneh geus apal kana jalana lamun kapaksa urang kudu kabur. Gampang lah loba jalan keur kabur mah. Jep si Oded jeung baturna jarempe taya anu cacarita. Teu karasa waktu harita terus ngarayap. Sanggeus nincak kana tengah peuting nyabring atuh arindit. Opat jalma laleumpang sasalingkeran muru ka jero lembur. Jalana milihan kanu rada suni jeung paroek. Kawantu bisi kanyahoan. Barang keur jongjon laleumpang teu jauh ti dinya kadenge sora awi ratok di tarakolan. Anu tayalian ti ronda anu harita keur ngalidar ngurilingan lembur ngajaga keamanan. Si Oded jeung baturna gancang nyalingker kanu buni. Kabeneran loba dapuran cau jeung tatangkalan anu sejena. Sarta tempatna poek belah dinya mah. Atuh caricing bae di dinya ngadon nyerempod bari ngawaskeun. Teu lila breh aya 5 urang lalaki anu harita kabagian tugas ngaronda laleumpang muru kadinya. Aya di antarana aya Mang Useng jeung baturna opatan ngabring bari narakolan kohkol. Tanghe, batur sarena tong teh brateng oi. Ceuk Mang Useng ngagorobok ngahudangkeun ka urang lembur sangkan sarena ulah talibra teuing. Lantaran geus loba beja lembur di Ranjah Garong. Peuting teh meuni jempling kieu nya. Kawasna ngeunah lamun sare mah di imah ngajedog bari disimbut. Walon baturna anu ngaran Iyek bari ngabeulitkeun sarung kana beheungna. Komo we ngeunah sare mah ngaringkuk bari disimbut jeung idung budak kaneut meureunnya tibra. Tapi kumaha da urang mah boga kawajiban pikeun ngajaga keamanan lembur. Anu kadenge mah beuki harengheng loba pisan kajadian anu lemburna di Ranjah Garong cenah. Nya puguh oge kitu Mang. Samalah 2 poe anu kaliwat basa bareng jeung kajadian di warung Mang Duloh teh. Apan harita oge aya tukang parabot anu dipegat di jalan anu geus arek deukeut ka lembur Sindang Sari. Padahal dina kayaan beurang cenah Mang eta teh. Duitna dicokot, barangna diruksak, jalmana disiksa.
Ngan untung kaburu aya anu nulungan. Nyaeta. Bener-bener telah ngestaya pisan ras-rasan eta rampog teh. Tembal Mang Useng bari tonggoy bae leumpang ngabring jeung baturna. Saeutik oge teu boga rasa curiga. Lamun sakabeh caritaan kadengieun ku si Oded jeung baturna. Sabab geus deukeut ka lebah dinya. Lar atuh harita ronda ngaliwat ka palebah rungkun cau bari nyorot-nyorotkeun batre nyaangan anu paroek. Maranehna teu nyarahoeun lamun di dinya aya 4 jalma anu keur ngadepong nyarumput. Teu lila ronda terus ngaleos arindit rek nguriling ka tempat sejen. Sanggeus ronda anu 5an arindit, si Oded jeung baladna gancang kalaluar tina panyumputan. Bari jeung culang cileung, panonna rarat reret nitenan kayaan. Satuluyna laleumpang deui rerencepan milihan jalan anu paroek jeung baruni. Lengkahna ati-ati pisan kawan tusieun kanyahoan. Tuh deuleu ronda Gus Arindit euy. Ayeuna urang rek ka belah mana? Ceuk si Juha ngaharebos ka baturna. Tah hadena mah urang ka palebah dinya Juha. Engke maju ngulon teu jauh ti dinya lamun teu salah aya hiji imah anu gede jeung alus. Kawasna mah anu bogana jalma beunghar. Walon si Oded bari tanjak tunjuk lantaran manehna mah geus rada apal da puguh 2 poe ka tukang ngaliwat ka lembur eta. Tapi imah saha? Si laing apal atawa henteu Oded? Nyaho teuing atuh Juha. Puguh teu apal dewek oge ari anu saha-sahana mah. Tapi basa ngaliwat jeung si Jupri nya di imah eta anu pangalusna teh. Geus montong loba ngomong hayu buru lembangna. Ceuk si Oded tuluy leumpangna miheulaan. Ngalengkahna gancang tapi bari ati-ati panonna rancingeus ngawaskeun ka sabudeureun tempat. Ari ditukangeun baturna si Juha si Asdur jeung si Dodeng ngabring nuturkeun. Kumaha lamun anu boga imah masih nyararingkeun euy? Ceuk si Asdur nanya bari leumpang. Wah zongan bedog we atuh beuheung Asdur. Si laing mah belenggu kawasan nu kakarang agarong teh. Tangke si Juha jeung si Dodeng tugasna asup ka jero imah. Tah dewek jeung si laing Asdur ngajaga di luar. Kumaha geus kaharti atawa henteu? Kaharti lah ku dewek oge. Geus atuh tong ngaromong wae bisa aya anu ngadengeun. Ceuk si Dodeng nitah jarempe kanu duaan. Si Asdur jeung si Oded teu ngaromong deui. Opatana tuluy laleumpang ngagredig rek muru ka hiji imah anu pangalusna. Sarta teu kacatur di jalana mitra. Si Oded jeung baturna harita geus aranjog ka hareupeun hiji imah anu katingali gede jeung alus. Reg atuh opatana areureun tuluy pating salingker kanu poek. Bari jeung teu leupas ngawaskeun ka pakarangan imah anu katempo raresik. Samalah loba tatangkalan jeung kakembangan. Ari anu bogana katelah Bah Sarip. Umurna moal kurang 30 tahun. Samalah geus kasohor saurang bandar munding jeung domba. Usahana kawilang maju. Matak teu heran lamun di lembur babakan cukang genteng mah Bah Sarip teh kasebut salah sahiji jalma beunghar. Ayo buru urang asup kawasna anu bogana geus harees. Ceuk si Dodeng bari ngawaskeun kayaan di jero imah. Anu katempo geus tiiseun. Moal salah anu bogana oge geus salare kawan tu harita geus peuting. Ngan katempo di tengah imah rada caang lantaran aya lampu cempor anu digantungkeun dina bilik. Si Dodeng manehna geus tatan-tatan rek asup ka jero imah. Oded Asdur, si laing duaan ngajaga di luar. Dewek jeung si Dodeng ayeuna rek asup jalan ka jandela. Kade ulah gagal euy. Nya geus sapu kitu mah teu laloba ngomong. Opatana tuluy arasup ka pakarangan. Leumpangna keketayepan bari dodongkoan. Si Juha jeung si Dodeng terus ngoreleng ka gigireun imah lengkahna ati-ati pisan. Sedengkeun si Oded jeung si Asdur mah narungguan di luar bari nitenan kayaan. Teu lila antarana. Si Juha jeung si Dodeng geus aya di hareupeun jandela. Gancang si Dodeng harita ngaluarkeun bedog tina sarangkana dipake nyokel jandela. Bubuhan geus ahlina kana pagawean kitu mah jadi teu mata kese pikeun maranehna mah.
Teu lila oge bray atuh jandela muka bari teu kadenge pisan sorana. Sanggeus jandela muka ukur sakilat kalacat. Duanana arasup ka jero imah sarta teu nimbulkeun sora. Panon rarat reret neangan barang anu sakirana bisa dibawa sarta gede pangajina. Tetela bener Bah Sarip memang jalma beunghar. Lantaran katingali tina parabotan anu aya di imah anu katempo aralus jeung marahal. Ret atuh si Juha kana lomari anu aya di juru gancang di deukeutan terus dibuka. Ret atuh si Juha kana lomari anu aya di juru gancang di deukeutan terus dibuka. Tapi lomari teh pageuh sabab dikunci. Gancang disungkal ku bedog teu lila bray panto lomari muka sarta katempo. Di jerona loba paparabotan jeung tumpukan kertas. Wah, geuning ukuran nu kieu sieuna teh. Ceuk si Juha bari melong kana paparabotan. Teu kudu dibawa nu kitu mah. Teu ari kalah mata keridu. Tembal si Dodeng lalaunan. Terus muru ka salah sahiji kamar dituturkeun ku si Juha. Sanggeus aya di hareupeun panto. Gancang disurungkeun lalaunan. Kabeneran panto teu ditulakan, sup duanana ka jero kamar. Breh katempo aya 2 urang jalma anu keur sarare tibra anu taya liam ti Bah Sarip jeung bojona. Ret si Juha kana lomari anu aya di sisi tempat sare. Keteyep di deukeutan. Ragamang pantona dibuka, breh eusina papakean meuning tep loba jeung aralus. Aya samping kebat, calana pangsi, baju kampret, kabaya, katempo meuni lengkep pinuh salomari. Ningali kitu srog si Dodeng ngadeuketan kana papakean. Terus disingkaban di papai apik pisan. Ret atuh kana laci lomari sorolok dibuka lalaunan. Barang breh si Dodeng jeung si Juha orolohok. Sajongjongan mah duanana ngadon ngaharuleng mata simeuteun. Lantaran ningali duit anu sakitu lobana. Ret atuh kana peti leutik keuat dibuka barang bray eusina perhiasan emas meuni pinuh. Ningali kitu puguh bae duanana atoh. Tong miceunan waktu gancang duit teh wadahan euy. Ceuk si Juha ngaharebos lalaunan. Kawan tu bisi ngageureuwahkeun kanu keur sare. Nya teu talangke gap si Dodeng kana taplak meja terus diamparkeun. Krawek kana duit bru dipindahkeun lalaunan. Nya kitu deui peti perhiasan. Geus kitu gancang atuh ditalikeun meuni pageuh krawek dijingjing ku si Juha. Nya terus silih reret serenge seuri maranehna ngarasa bunga. Sabab geus hasil ngeruk barang anu boga imah. Ayo buru keluar. Si Juha ngajak indit. Si Dodeng unggeuk geus kitu ketayep leumpang. Reket sora palupuh anu katincak pating rareket. Bareng jeung kitu, Bah Sarip ngadadak lilir tina sarena. Si Juha jeung si Dodeng tekebat ngalengkahna duanana taki-taki. Panon mencrong kanu boga imah. Ari Bah Sarip bray harita beunta nya tuluy gigisik. Ret kagigir gebeg reuwas sabab di dinya aya 2 urang jalma anu keur narangtung bari melong ka manehna. Sakedapan Bah Sarip ngahuleng. Lelembutana can ngumpul pikiran acan pati jajeg kawantu ka karahudang sare. Tapi lila-lila Bah Sarip gancang sadar kana kayaan. Korejat cengkat panona mureleng kanu duaan. Ret atuh kana buntelan anu dijingjing ku si Juha hauk nyentak. Saha anjeun? Saha ranjeun? Kunaon kumawani asup ka kamar kuring? Tegap-lega sopanan sia. Pasti si laing duaan teh garongnya. Ceuk Bah Sarip, jajantung naratuk deg-degan. Tapi acan menang jawaban. Serepet si Juha ngalugas bedog. Seseukeut ngagurilap kacangan ku cahaya cempor. Tel kana beuheung Bah Sarip, cep karasa tiis. Puguh bae atuh Bah Sarip meuni buncelik. Beungeutna sepa awakna ngadegdeg ke sang tiis nyorolok maseuhan sakujur awak. Lamun si laing hayang hirup, awas motong coba-coba ngagorobok. Sabab ieu bedog geus pasti bakal dipake gorok beuheung sia. Lamun hayang salamet si laing kudu ngagugu kana parentah dewek. Ceuk si Juha bari ngadadetkeun congo bedog kana ti koro Bah Sarip. Ngadenge kitu si Abah teu baha.
Lantaran sieun cilaka harita ukur jempe bari ngadeg-deg. Dodeng, kancang ringkus ieu marusa teh. Talian leungeun jeung sukuna sungutna dedetan ku kain ngarah repeh. Ceuk si Juha nitah ngaringkus Mbah Sarip. Ngadenge parintah kitu, si Dodeng gancang ngaringkus Mbah Sarip. Leungeun jeung sukuna harita diborogod ku samping kebat meuni pageuh ngarah teu lesot. Bahamna sakalian didedetan ku lamak lantaran bisi ngagorowok. Mbah Sarip teu bisa walakaya. Nya ukur panona hungkul anu katempo buburilakan bangun galak hayang ngalawan tapi teu bisa. Sabot kitu si ambu bojona anu keur sareti brang ngorejat hudang. Nya barang ret kasalakina anu geus dibarogod sarta ningali bedog anu lempeng rek nojos ti korona. Ambu Sarip langsung ngajerit menta tulung. Sorana tari kadenge kasabudeureun imah. Rampok! Ambu Sarip ngagero sakuat tanaga menta tulung. Ngadenge kitu puguh bae si Juha jeung si Dodeng reuwas. Sakilat si Dodeng ngayunkeun leungeun katuhuna ngarah kana puhut ceuli. Hiuk! Koceak Ambu Sarip ngajerit tapi ukur sakedeung. Satuluyna mah les atuh kapiuhan teu inget ti bumi alam. Teu kuat ngarasakeun teunggelan leungeun si Dodeng anu kacida tarikna. Nempo kitu Mbah Sarip ambek. Leungeun jeung sukuna adug-adugan hayang leupas huntuna kakerot panon buncelik. Da puguh watir kanu jadi bojona. Ngajedog siah. Lamun henteu sia duaan dipodaran sakalian. Ceuk si Juha bari ngadadetkeun congo bedog kana ti koro. Sarta tinggal sabreseun ti koro Mbah Sarip bakal katiir ku eta bedog. Si Abah cicing deui. Lantaran dirina sadar lamun baha kana parentah eta garong, tangtu nyawana moal salamet. Dodeng, kancang ringkus pamajikana. Ceuk si Juha nitah ngaringkus Ambu Sarip anu geus kapiuhan teu eling. Si Dodeng teu talangke. Kewat leungeun jeung suku si Ambu oge raketak di talian ku samping kebat meuni pageuh. Bahamna didedetan ku lamak, keur mah geus teu eling tambah diringkus beuki we atuh si Ambu teh teu bisa walakaya. Bareng jeung kitu, torojol saurang jalma asup ka jero kamar tayalian ti badegana anu ngaran Mang Omon. Sabab tadi basa keur sare jeung bojona di kamar tukang ngadenge sora dununganana anu ngajerit. Duanana langsung pating korejat hudang beretek Mang Omon lumpat muruka kamar dunungana. Blus asup ka jero kamar. Barang breh kasampak didinya aya 2 urang jalma anu papakeana sarua hideung. Anu saurang nyekelan bedog sarta rek ditojoskeun kana beheung Mbah Sarip bari katempo ngajingjing buntelan. Anu saurang deui keur ngabarogod Ambu Sarip. Mang Omon ngarengkog kaget tapi dina kayan kitu langsung sadar kana kayaan. Bangsat! Bangsat! Beretek Mang Omon lumpat murupan to hareup bari gogorowokan menta tulung ka tatanggana. Barang nempo kajadian kitu, ku si Juha jeung si Dodeng teu diantep. Gancang atuh diudag sora dampal suku brug-breg palupuh pating rareket, imah jadi karasa inggeung. Mang Omon geus rek nepi kana panto leungeunna ragamang kana tulak, tapi sakilat bajuna dibetot ku si Juha. Durug-dug digusur ka tukang. Nya puguh Mang Omon reuwas tapi gilek malik sarta rikat najongkeun suku katuhuna. Hiuk! Jebron! Keuna kana gaduh si Juha mending ngajetruk. Aduh! Bangsat siah! Ceuk si Juha bari muringgis. Baju Mang Omon dilesotkeun. Uguh atuh Mang Omon ato sarta teu miceun kesempetan. Deregdeg lumpat muru kana panto. Gap kana tulak kancang dibuka. Jeleng luncat keluar terus gogorowokan menta tulung. Tolong! Tolong! Ayah garong! Tolong! Ceuk Mang Omon menta tulung sorana tarik kadenge kanu jauh. Nyaksian kajadian kitu. Si Dodeng anu masih keneh aya di jero imah teu cicingeun beretek lumpat maksudna mah rek ngudag kaluar. Nya tapi bareng jeung kitu teu kanyahoan. Hiuk angin tenggeulan karasa ngahiuk ngarah kana punduk. Rengkog si Dodeng teu kebat. Lep ngelokeun sirahna meuni dongko. Hiuk lep
Plos tenggelan milepas ngahakan angin. Gilek si Dodeng malikeun awakna breh aya saurang jajaka keur molotot ka manehna. Anu tayalian anak Bah Sarip anu katelah Jang Rohman. Harita keur ngabadega sarta geus saya garek narajang deui. Bangsat. Wani sia ngabogohan ka aing. Ceuk si Dodeng bari molotot huntuna ka kerot ka eta jajaka. Sia koplok bangsat mah. Kawanianan ngarampok ka imah aing. Hayo gancang balikeun eta buntelan ka aing. Tembal Jang Rohman manehna oge teu eleh bari molotot. Samalah menta buntelan anu harita dijingjing ku si Juha. Pebenyit. Lamun sia hayang kene hirup, ngajedog bontong halangan kana jalan aing. Puguh oge sia lamun hayang kene hirup, gancang pasrahkeun deui eta buntelan. Lantaran eta barang milik bapa dewek. Tembal Jang Rohman bangun anu taya kasieun. Panona mureleng rutret ka si Dodeng jeung ka si Juha anu keur nyekelan buntelan. Juha, gancang beresan euy bisi kaburu loba jalma nu datang ka dieu. Dewek rek kaluar ngudag manusia anu tadi bisi kaburu riweuh. Heuglah, pebanjit sasiki mah bagian dewek. Geus kitu si Dodeng ngaleos kaluar. Maksudna rek ngudag Mang Omon anu harita geus aya di luar. Serepet si Juha ngalugas bedog. Jigana mung lila tarung hayang gancang ngabereskeun musuhna. Nempo kitu Jang Rohman ngalenyap hatena. Tapi teu mundur. Tekadna geus buleud rek ngalawan bebeakan. Hiuk bedog si Juha ngolebat ngarah kana beheung. Tapi Jang Rohman rikat ngelokeun sirahna. Hiuk plos. Sabetan bedog si Juha teu keuna kana sasaran. Jeleng Jang Rohman luncat ka tukang neangan tempat anu rada lega. Da puguh heurin ku paparabotan. Tapi bedog si Juha geus datang deui nyurubuk datang na gancang pisan rek narok sirah. Dibere kitu puguh Jang Rohman geumpeur. Sakilat leungeuna ngajungjungkeun korsi dipake nadah bedog. Seak gebro. Gubrag atuh korsi teh paburantak. Jeleng atuh Jang Rohman mundur deui ka tukang. Beungeutna sepa jajantungna ratu. Tete lageuning musuh teh lain lawaneun manehna. Awak Jang Rohman geus mepet kana bilik jadi eueuh lolongkrang pikeun ngejat. Sok rek ka mana sia babanyit. Maju sia lamun heueuh mah wani ngalawan ka aing. Montong kalah ngabacot hungkul sia. Montong seuri sia, daing oge wani keneh. Tembal Jang Rohman bari taki-taki sanajan hatena rada seber. Kawan tu manehna mah kosong teu boga pangabisa sarta teu ngarti kana elmu bela diri. Tapi teu boga niat ari pikeun ngejat mah. Sarta rek ngalawan sakuatna pikeun ngabelaan harta banda anu jadi kolotna. Ngadenge kitu si Juha geus teu ngomong deui. Sakilat ngahambatkeun bedogna ti gigir rek ngarah kana cangkeng. Seak. Bedog ngolebat gancang pisan. Jang Rohman rikat ngagelekeun awakna. Tapi hanjaka leuyeur teuing, bedog si Juha kaburu datang. Hiuk sret. Bedog keuna ngagaris kana cangkeng. Alah. Jang Rohman ngagoak tarik. Baju narangsa kasabat bedog. Getih seger ngaburial beureu masuhan baju. Jang Rohman awakna ngarumpuyuk tuluy rubuh. Ningali kitu biinem pamajikanna Mang Omon anu tita dinyaksian ti lawang pantau ngajerit. Awakna ngadeg-deg sungutna calawak bakat ku soak. Hayang nulungan tapi teu kaduga. Sakujur awakna karasa leuleus antukna kalah bruk rubuh di lawang pantau. Matak cek dewek oge bontong ngalawan sia. Jadi manusia kudu ngukur ka kujur tah kitu balukarna karasa ku si laing. Ceuk si Juha ngagagak seuri ngarasa puas. Nyaan lamun ditingali kana kitu nama saeutik oge geus teu boga perasaan. Hari tanang tu ngalejek bari ngabar-ngabar bedog hareupeun Jang Rohman anu geus teu aya daya. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.